Qadamat ikut pamibahasa sepuh mah kieu urang teh kudu bisa neuteup ka hareup, kudu bisa nyawang ka tukang, kudu bisa beuntak ka poe ayeuna. Bahasa begitu. Neuteup ka hareup, nyawang ka tukang, beuntak ka poe ayeuna. Jadi upami urang teh hayang kalau urang teh ningali masa depan urang teh ka mana urang teh pinaoneun urang ka hareup teh fi husnul khotimah husnul khotimah teu ka hareup teh sawang ka tukang ari urang teh geus loba amal hadean tapi amal goreng urang teh baheula teh lamun teh loba amal gorengna buru-buru tobat ka Gusti Allah upami seueur ti mah saena salehna atuh geura-geura tingkatkeun pantes sakedik jalmi teh kapungkur mah getol kapan ngaosan rumaos keur mah santri mah getol puasana ayeuna teh mah beri kadul-kadul teuing rumaos kapungkur anu mah getol ngaosna ayeuna kadul-kadul teuing panjering nyenengirangan kudu diteuteup baheula teh pernah kieu urang teh wal tantu nafsu maqaddamat ligot kapayun tah eta ngarobi teh iraha beuntak ka poe ayeuna cing beuntak poe ayeuna dina dosa naon urang teh ayeuna keneh pidamel ku urang amal soleh teh lain nungguan engke da cantang tu nempikeun ka ente rek maca Quran ayeuna keneh yang diajar sa abdi mah ayeuna keneh ulah dingkaikeun bari nyungkeun pitulung ka Gusti Allah sagala rupi anu aya di alam dunya anu haliyana hirup ka dunyaan cantang tu dipasihan ku Gusti Allah tapi lamun husiyahna asir akhirat pasti dipasihan Gusti Allah. Dan Allah mah masa nikmat teh ladang ijabah dua orang nikmat ageng heula. Henteu nikmat amin. Ladang doa teh. Sabab naon lamun urang dipasihan diijabah ladang doana, lamun urang can siap nampina, urang bakal jauh ka Gusti Allah. Allah mah ijabah teh kana dua orang teh lamun urang siap nampina. Namun urang can siap nampina amal diijabah jalmi mah ngadoa ka Gusti Allah hayang dunya teu kabehanana dibikeun tapi lamun teh mah hayang akhirat dipasihan ka Gusti Allah umum sadayana doa jalmi ngadoa ka Gusti Allah Allahumma rzuqni Gusti rizqian abdi dina salat teh pernah rabbi firli warhamni wajburni warzuqni eta rezeki deui dah nah eta nyungkeun dunya teh sae disungkeun ulah sungkeun masalah dunya ngan mun teh mah teu dipasihan ku Gusti Allah tong ngambek naon sababna da dunya mah teu jangka salarea geunan mun teh mah jalmi teh beunghar kabehanna sareng macul jalmi teh beunghar sadayana 1 miliar sewang jalmi dipasihan ku Allah teh sareng ka sawah sama di pasar, ada roa kabehna abdi yang jadi pejabat teh sanu jadi masyarakat nah. Ada roa yang palinter kabehna sanu bodona. Jadi urusan dunia mah tos diancol-ancol Gusti Allah. Tapi kedah disungkeun ka Gusti Allah ngan urang ulah ngaraos bosan dina ngadua ka Gusti Allah di mana teu diijabah ku Gusti Allah sabab dunia mah teu jangka salarea. Ngan kudu disungkeun ngan eta nyungkeun urang teh teh ibadah ad-du'a wal ibadah ad-du'a wal ibadah ad-du'a teh ibadah teu kaharti abdi ngadoa teh keun bae teu kaharti oge da ibadah sami jeung salat sami jeung saum ngadoa teh marukan urang nyungkeun ka Allah teh Gusti abdi teh hayang anu padahal mah nyungkeun nya jigana saesan ibadah teu diijabah da meunang pahalana mah di Gusti Allah.